tingalikeun wajah salaki teh kieu buta tingalikeun ta tempokeun wajah salaki teh kieu ta. Ya Allah geuningan heueuhnya salaki urang teh jiga Ka'bah keur mah hideung segi opat bahkan panggede-gedena ganjaran di mana awewe ngajemput eta salakina balik di pagawean jemput ibu di mana salaki balik di pagawean osok tara dijemput bu kali-kali mah bu eta salaki dijemput ku urang di lawang panto cek salaki teh mah aya naon cicing di lawang panto wae papa aya naon punten abdi bade ngamalkeun ilmu nang di saha nang di ajengan model kumaha ieu papa di mana-mana urang nyium tarang maneh eta teh bagaikan nyium hajar aswad kan hartina hajar teh batu aswad teh hideung kabeneran rupa sia hideung kang mantap asa bener teh aing mah dibukakeun eta topi salaki balik di pagawean katingali eta sirah salaki boleh gak botak lenang lega cium ke ibu tong kagok-kagok kumaha rasana mah papa asing uyuhan atuh balik di pagawean papa kumaha palamun sawaktos-waktosna di banjur make cai seprit tembikeun ka kiwari cai seprit can datang ka panggung-panggung acan teu bae aing mah ridho di banjur make cai seprit asal ulah ku cai aki betus botak aing sok banjur make cai seprit cium deui ku ibu pas dicabak sirah salaki banjir kumarasana mah papak manis asam asin rame rasanya pak nano sugan tapi punten terkadang eta salaki balik di pagawean tara pernah ningali pamajikan teh keripuh kami nabina ibu di dapur keur ngagoreng jengkol ngagoreng endog kemudian eta si dedek muncul di pantok WC anak pangbungsukna cek si dedek mama ieu dedek can diobehan buru-buru atuh mobehan eta budak kobel salaki datang cek salaki mamah burukeun kopi buru-buru nyeun kopi kucek sodorkeun ka salaki ternyata ageung pangapunten harita cek salaki geuningan ieu mah kopi teh jiga kurang cairna cek salaki mamah ieu mah kopi teh kurang cairna padahal eta pamajikan keur nyabak bool budak kabel buru-buru nyokot kopi tah di kopian dicayani kucek sodorkeun ka salaki kopi WC lain kopi ABC jadi kopi WC pas minum salaki nu terakhir gelok mama asa aya wadukan tapi ageung pangapunten ibu-ibu di dieu lamun urang ayeuna sok sieun jaga engke di yaumul kiamah bakal dilelepkeun ka neraka maka tumaros deui Kanjeng Rasul jeung Kanjeng Rasul Jibril alasan kadua na ieu awewe kunaon make di ka nerakakeun Jibril teu aya sanes weleran daripada malak Jibril ieu awewe teh Rasul osok ngabukakeun oratna punten ari di dieu ibu-ibu lamun keluar di imah sok make jilbab tarak bu sok make kerudung tarak bu da katingali atunya nu sok make kerudung jeung tarak mah anu make kerudung katingali jilbab nage lempeng
ulah diomean sia kanyahoan. Tapi punten aya nama di mana-mana ge geus galib di dieu sok aya senam tara senam. Ayahnya ibu-ibu geuning sok sararenam ya Allahu Rabbi eta teh geuningan sok sareksi. Komo ibu-ibu muda mah bujurna teh jalalan trik teh geuningan. Punten Bu di dieu sok aya Car Free Day sok aya. Ayahnya di dieu mah di kota. Di lembur uing ge Bu di pasisian di loji di ditu aya Car Free Day Bu. Di simkuring poe Minggu ngiluan jalan santai. Ternyata ketika jalan santai mohon maaf tepang jeung tatangga di simkuring make masker supaya ulah kanyahoan. Waktu hari tatepang jeung tatangga kebeneran di simkuring batuk cek kuring dibuka ta masker cek tatangga Pak Ustad jalan santai Pak Ustad. Iya teh jalan santai. Iya betul Pak Ustad jalan santai itu bagus buat jantung, sehat buat jantung. Jantung sia sehat, jantung aing mah deg-degan. Deg-degan aku mah coba ibu tingali punten. Kadieuna make tengkok bujalna nu dosol ka mana-mana. Ieu make tongtok ai susu wadab ka bina-bina. Hareupeun eta tengkok aya tulisan STMJ, susu telur madu jahe. Kadieuna make sepet anu kungsat luar biasa. Ai teu ditempo da ieu teh barang bagus. Ai ditempo jelas ieu teh dosa. Tungtungna mah disimkurin teh jadi peureum bentar. Mantap ibu punten di mana urang bade keluar di bumi sok eta teh pake kerudung supados naon beunang kana sakumaha pidauh Kanjeng Rasulullah ulah dugikeun ka jadi urang teh engkin jaga di yaumul kiamah bakal dilelekeun kana neraka hiji. Teruskan ieu teh teruskan. Anu kaduana baginda Rasulullah diperlihatkan kembali ada sebuah siksaan yang luar biasa. Bahkan baginda Rasul sampai nutupkeun kedua socana dugikeun ka kieu sabab katingali aya jelema keur ngaguntingan biwirna. Kemudian biwirna sanggeus pegat letahna digunting ku soranganana. Maka tumaros Kanjeng Rasul, man hada ya Jibril, siapakah ini Jibril? Maka jawaban daripada malak Jibril, inilah Muhammad, umatmu yang senantiasa ketika hidup di alam dunia tidak pernah mau membaca Al-Quran, tidak pernah mau membaca sholawat, dan diantaranya suka menggunjing tetangga. Dalam kurung garis dengdek adalah gibah. Para ibu-ibu mah geuningan osok itunya hadiran di pangaosan, ibu-ibu osok hadiran di pangaosan. Hadiran di pangaosan teh ibu-ibu mah lainnya eta ngadangukeun pangaosan, biasa nama osok ngobrol. Da geuningan ibu-ibu teh ngobrolkeun teh kieu euy ayeuna mah geuningan Ridwan Kamil teh geus kanyahoan. Ridwan Kamil teh ternyata pamajikan teh loba, nu kahiji Ibu Atalia, nu kadua adalah Lisa punten, anu katilu Lisa Mariana, anu kemudian adalah Aura Kasih, dan selanjutnya adalah Sopak Marwah. Ustad make apal geuningan uing masuk nempo TV we menang 2 jam setengah. Mantap mangpang mengpung ayeuna keur silaturahmi ka ieu patempatan. Urang tes ngaoskeun sholawat siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu di tes sholawat siap? Tapi satu acana ieu teh urang kompakeun terlebih dahulu araya ieu teh. Lamun sim abdi nyarios hadirin jawab ku sadayana dengan jawaban oke. Siap untuk semuanya? Oke lah kalau begitu urang tes heula. Hadirin tingalikeun atuh dihareup dirjenna, ieu dirjenna juga upacara cengkokna kudu beunang jika film punten jika KDI panjiga KDI eta ngapi Akademi Indosiar Dangdut teh. Da punten goreng-goreng kieu ge di simkuring pernah ngiluan musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan, juara pertama Bu Pak, lain sombong. Juara pertama anu ngiluan harita juara eta asup ka final teh 10 peserta. Anu salapan urang mah teu datang, nu kahiji bisu, nu kadua cenah, nu katiluna tipes, pokona mah loba we panyakitna. Kuring nu datang sorangan. Mantap kuring anu juara. Sok balikan di hadirin. Tingalikeun atuh cengkokna supaya beunang. Balikan di hadirin. Hadirin, mantap. Hadirin,
anu boga penyakit bengek ulah maksakeun ieu teh urang bagi grupna urang bagi ibu-ibu anu di lebet masjid adalah regu anu di emper masjid paling dia ibu-ibu berikut bapak-bapak berikut santri adalah regu B anu paling dia tak adalah di emper masjid di payun adalah regu C anu biasa neraskeun hanca sholawat di simkuring ibu-ibu ku ini pasien acis 2.000 duit eta oge parawan 100.000 janda herang 500.000 nini 500 perak kangge ibu-ibu anu aya di lebat masjid regu siap regu ama kurang patos siap kurang uji coba heula kangge regu siap regu sok lah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi anu dipayun ulah ngiluan ieu mah khususon kangge regu anu aya di jero masjid siap ibu-ibu sok lah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ganti regu B siap kita kasih sholawatnya yang paling mudah saja untuk regu B siap regu B Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kurang keluar sorana tingali baheula Jenderal Sudirman ketika berperang melawan Belanda Bapak Ibu cek Jenderal Sudirman maju tembak imak maju tembak dong bahkan kata Jenderal Sudirman lempar granat satu kali lagi regu B siap regu B lah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi teruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil habibil mahdub teruskan wah mogok nah yang sebelah sini ganti yang di depan siap yang di depan siap oke lah kalau begitu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah teruskan mogok lagi nah yang di sebelah sini nih kira-kira mogok enggak nih ibu-ibu anu paling dia siap ibu-ibu kita kasih sholawatnya yang paling susah untuk ibu-ibu yang ada di ujung siap ibu-ibu oke lah kalau begitu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi teruskan salatullah ala salatullah ala yasin eleh kudu belah dia era atuh di tengah belah dia Ustaz pelit hidup Ustaz pelit eta mah sholawat dake babarin urang mah tadi hesek sarua sholawat kene hayu ibu-ibu nih di juru make popolotot kami atuh enak mah kangge sadayana kangge sadayana siap untuk semuanya siap oke lah kalau begitu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ada yang lagi deketin aku pura-pura nggak tahu siapa sih boleh usaha jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama
jadi hayang joget aing mah. Luar biasa ya ben kepret ya. Urang doakeun pamudah-mudahan sing ka surga amin. Jeung gendang-gendangna. Tapi yang kita bacakan sholawat, mohon maaf ibu, bukan presiden, bukan juga Batman. Yang sering kita baca sholawat adalah dengan nama Muhammad. Tah mangpang mengpeng ayeuna di simkuring hadir ka ieu patempatan di simkuring bakal merek wis ka bapak-bapak jeung ibu-ibu. Ustad atuh kaluarkeun heula kuliahna. Tah dikaluarkeun kuliahna heug bae tah aya duit tah aya tah. 100.000. 100.000 heug bae tah. Ustad kurang keneh panisukan rek setor Bang Emok. Kan ibu-ibu suka hadiran Bang Emok. Berjamaah sampai sumpah nasabah, kata ibu-ibu begini, kami nasabah Bang Emok, kami bersumpah akan membayar setoran tepat waktu. Kalau kami tidak membayar setoran tepat waktu, kami akan mengukur kebun tetangga. Ustaz kurang dong. Oke lah kalau begitu, lamun kurang ditambahan aya 10.000. Ustaz 10.000 meletik teuing. Tadi tambahan ditah aya nu beureum kene aya tah. 100.000 deui. Ustaz kurang keneh pan ayeuna teh rek setor bang kuriling ongkoh. Da ibu-ibu teh sok pararusing geuningannya nginjem kana duit bang kuriling bari tara bebeja ka salakina. Aya nu kitu aya? Mana jelemana? Nepikeun ka ibu-ibu teh istighfar geuningan astagfirullah loba bayareun astagfirullah loba isuk Bang Emok berang Bang kuriling. Ustaz kurang kene atuh tah kurang kene ditambahkan deui tah 100.000 deui jumlahna 310.000. Pertanyaanna kumaha Ustaz? Pertanyaanna begini Bapak Ibu. Kita tahu sejarah sudah mencatat baginda Rasulullah ketika menikah kepada Siti Khadijah usianya 25 tahun dengan statusnya adalah bujana. Sementara Siti Khadijah usianya adalah 40 tahun dengan statusnya adalah janda. Berarti ya Siti Khadijah pernah menikah kepada laki-laki yang lain sebelum kepada baginda Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, sok saha anak terekna baginda Rasulullah? Sok saha? 1, 2, 3 ngeusan. Ibu-ibu geus buka Google. Mantap buru-buru diwadahan deui. Saha anak terena baginda Rasulullah teh Ustaz? Anak terena baginda Rasulullah namanya adalah Halah bin Hidi bin Habasyi. Cek ibu-ibu teh urang rek ngajawab eta. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, urang lamun maca sholawat eta teh pendek, urang kali teh pendek make sholawat lain make lagu. Urang mah di baheula sok make lagu, laguna naon? Nina Bobo di baheula lagu. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo isuk-isuk ditubruk kebo. Mudah. Begitu sok make laguna teh neleng nengkung, neng neleng nengkung, geura gede geura jangkung isukan, siati kunculung mudah. Tapi mohon maaf Ustaz, saya mah teu boga budakna oge, boga nage salaki hiji-hijina ingung eta salaki. Di mana salaki bade bobo sok pepende ku urang, elus-elus sirahna bari dihamplas. Bacakeun ku urang sholawat. Tapi punten Bapak Ibu, ketika kita mau membaca sholawat maka tentulah kita akan mendapatkan doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta teh dina konteks sholawat memang seolah-olah orang jika ngaduakeun ka Kanjeng Rasulullah, tetapi dina pada kenyataan anak urang anu didoakeun ku Kanjeng Rasulullah. Tapi punten ibu-ibu nu hadir di patempatan, ibu lamun meunang ka nyeri meunang ka peurih sok maca sholawat atanapi sok ngalagu. Sok ngalagu ibu-ibu mah sok galau, komo lamun nempo WA pisalaki geuningannya WA salaki. Ya Allah, geuningan salaki urang teh anjeun awewe nu lain jeung randa. Ai sugan teh randana teh nya eta randa nu tebih geuningan tatangga. Ya Allah,
nyeri hati teh Bu. Biasana urang mah tara pernah maca sholawat osok oge ngalagu cek urang teh kieu. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku sedia semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus apa? Masa siangku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Iya. Hiji punten dua tah urang bedah daek maca sholawat. Anu katiluna baginda Rasulullah ditinggalikeun deui Bapak Ibu tentang siksaan. Apa siksaannya? Ternyata mohon maaf baginda Rasul ningali hiji lalaki keur meprekan sirah ku soranganana, make batu anu badak dipeprekeun kana tarangna sampai bersimbah darah bencar eta sirahna. Maka tumaros baginda Rasul, man hada ya Jibril, saha ieu teh Jibril, ieu teh umat anjeun Muhammad anu keur hirupna di alam dunia tara pernah daek didambel kana sholat. Kira-kira ieu masjid anu agreng luar biasa nu adan di ieu masjid aki-aki atanapi pemuda, aki-aki atanapi pemuda, aki-aki nya kamari oge di lembur uing aya aki-aki adan lohor jam 10 isuk jeung aki-aki teh kieu Allahu Akbar burudul atuh jamaah ka masjid nyarekan aki-aki singga beleg ka eling atuh ki ayeuna teh jam 10 isuk geus adan lohor jeung aki-aki ari aing adan jam 10 isuk sia dararatan ka masjid, ari aing adan jam 12 lohor geuningan sia teu dararatan ka masjid, aing nu salah atanapi sia nu teu eling. Mantap disipuring rek nanya deui di dieu kira-kira nu adan aki-aki atanapi pemuda. Aki-aki nyakeun baik lamun anu adana aki-aki tong digeunggeureurkeun da aki-aki teh pakuna alam dunia uing masok nikah we lamun adan lohor teh ka budak santri ka dieuna aya teh bala naon Aceh adan model di mana Aceh lagangna Badawi tiasa sapertos masjid di Mekah jeung di Madinah sumuhun sia budak santri adan cek budak santri Allahu Akbar ngeunaheun harita di lembur uing wat burudul jamaah ka masjid sugan terek salat nempon ada nungkul balik deui santri kumaha adan deui model di mana ayeuna lagamna Badawi tiasa sapertos masjid Istiqlal di Jakarta sumuhun sia budak santri adan deui cek budak santri Allahu Akbar Allahu Akbar deui ngeunaheun ganti ayeuna adzan di Masjid Agung Karawang hayya 'alas deui ayeuna ganti azan di Masjid Jami Nurul Akbar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Akbar bercaan teh di malemur santri kamari mapunten Bapak Ibu di lembur uing aya nu komat budak PAUD budak tuan nya PAUD
eta budak kuat teh komat di masjid PAUD komat di masjid di update karena YouTube jeung pacebook saurang ngarekam saurang budak teh komat teh kieu budak teh Allahu akbar asa duaan asa tiluan kunaon urang make kedah salat sabab urang teh bakal maot bekelna jaga dina mana urang mungkin maot lamun urang ngaboga ibadah anu pokok insyaallah bakal salamet kira-kira di dieu sok aya nu maot tara di dieu mudah-mudahan atuh sadayana jamaah nu hadir di patempatan sing paranjang umurna amin ibu kamari mah di lembut uing karak dibentuk eta bapak punten karak dibentuk ke DKM-an jadi DKM nate DKM anyar harita aya nu maot diumumkeun ku bapak DKM nu anyar maklum harita kakarak jadi ketua DKM ngumumkeun ge can bisa ngumumkeun teh kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin bapak tadi bingkulan perantos maut pamudah-mudahan eta mautna sing sakinah mawaddah warahmah ari di dieu aya jelema nu pelit teu jelema koret aya teu ngabejaan lamun jelema koret paeh eta teh sok berat dipanggul pasaranana